rahim. Tina sapalina dosa mun dilanggar ku manusia, tangtu dirina cilaka bakal asup ka neraka. Musyrik ka Allah Ta'ala, dosa ka indung ka bapa, mai hanjal mangaja nu dilarang ku agama. Wani ngalakonan zina ngadahar barang nu riba, embung nepungan baraya takabur sum'ah jeung riya. Daek jadi saksi palsu wani ngalakonan ngadu, ngaluarkeun sumpah palsu kabatur sok ngadu-ngadu. Ngadahar nu matak mabok atawa minuman arak, nya kitu daek papaok kaboga batur diruksak. Oge ngaruksak salira lantaran aral subah, nolak nasib nu tumiba eta jalma putus asa. Ngabohong lamun nyarita kana janji sok sulaya, kana amanah sok cidera eta munafik ngaranna. Sok wani ninggalkeun salat embung ngaluarkeun zakat, hanteu inget kana nikmat kadungna keur syakarat. Wani buka keur puasa bulan Ramadan tur ngahaja, padahal sabab teu aya anu menang munggu sara. Teu daek ibadah haji dina saumur sakali, padahal bakal sayogi kerji jalan keur di bumi.